Jang, kumaha ieu urang teh sabaran ngalanggur kieu, ngeunaan gawe apa? Gawe ke mana tuh? Aya nama orang cong meniti karir we na malah di lembur. Meniti kalir naon? Jigan heula sia teh. Ada mana sugan kering? Palingan teh keur syuting urang teh nu kumaha? Syuting naon atuh Jang? Jigan heula sia mah balaga pisan. Pan kita teh lagi syuting, lagi berkarya untuk mengejar subscriber. Oh nya Jang, aya mah ke urang loba bisa nu ngarece euy. Keur bae ge Jang, wating denge lah anu ngece mah. Kita mah berkarya bukan seperti mereka, hanya bergaya tapi menyusahkan orang tua. Anjay, pinter mana Jang? Keur bae ge Jang, nu ngomong wating denge. Aya mah sang tunjukkeun we nama anak mah ka batur bahwa urang teh bisa berkarya Jang. Tenang Jang, ulah hariwang, ulah gantarkeun ngece, tenang we aya wabimu ieu. Anjay, Jang sia bener di we Jang. Jang, ieu gawean urang di leuweung kieu. Parawet kieu da baru-bareungit ya, Ba. Eta bau tai meri segala. Cicing Jang, kayak seuneulir loba budak Jang. Tas ngaraji Jang, awewe, duh awewe Jang, kemang desa geulis teh Jang. Ah, nu bener saha tuh Jang? Cingira Jang, kereng digeliwat Jang, cingira daguan sabar Jang, aku mah. Kereng digeliwat Jang, gelis Jang. Jang, berang Jang. Berang Jang tuh. Oh, itunya. Tuh, Jang tuh. Sangaranna tah? Lamun teu salah mah, ngaranna teh permen Jang. Mana permen? Permen naon Jang? Parini es bonbon Jang. Anjay, keren ngaranna euy. Aduh, Mungkin ini yang dinamakan bidadari tanpa sayap. bidadari dari surga men. Tanpa sayap Jang. Oh, Jang aing bukan kitu bagja dunia akhirat teh. Oh Jang, aing mah singodi mah Jang ge. Masa enggak wae peureun Jang. Halo Yang, di mana? Oh, di rumah. Aku jemput ya. Oh iya. Assalamualaikum. Ada yang teu umurnya sabaraha? Ih, Bapak Maning pohoan, nate ingetnya nak. Gua penting sekolot, wajar atuh ripo maneh. Ayo nate tos 17, Pak. Baru geus gedenya, are nengis boga ka beuah aja. Aya sih, Pak. Engke ge bade ka dieu. Saha urang mana neng? Suka tuh kenalkeun ke bapak. Gula direlakeun bapak geus teu kuat mah ngagandong incu. Sabar atuh, Pak. Da neng ge hoyong kene sakola. Ieu teh saha? Erek ka mana? Bade ka saha? Progi naon?
Badan yang si Neng Pak, badai diajak ngomong. Naik kamu ke mana Jang? Ulah buriting kamu. Ulah jauh-jauh. Moal Pak, mau tebih-tebih ieu. Badai kadinya tak ka sawah. Sekalian yang cai. Mohon Pak, wiosnya bari aman. Oh atuh Cing. Hati-hati we di jalannya. Gimana tuh Pak, makanya? Hati-hatinya, hati-hati. Nak aing geus gede geulis dia juga hidung. Pantesan deh kan. Ada bapak nage kaset.
Bapak teh udah nanyain terus kapan Aa mau ngelamar. Ya serius satu yang aku teh ngajak kamu ke sini tuh pengen ya ngobrolin hubungan tentang kita gitu kan. Ada sesuatu juga yang aku mau ngomongin. Apa sih A? Juga serius. Cuman belum punya pekerjaan tetap. Kasihan waktu kanggo pelarian atosna modalna kanggo ngalahin Neng. Iya tuh A, Neng tunggu ya. Iya sayang, janji. Janji ya A. Oh iya, tadi katanya mau ngomong sesuatu. Mau ngomong apa? Oh iya Neng, Ate mau pamit. Pengen cari kerja jauh. Hah? Mau kerja kemana? Ate mau ngadu nasib ke ibu kota. Terus Neng gimana? Masa Neng ditinggal sendirian? Kan ini buat masa depan kita. Doain ya. Tapi janji ya, nanti kalau pulang dari sana langsung lamar Neng. Iya sayang, janji. Tapi ya jangan nakal ya, soalnya di sana ceweknya genit-genit. Iya sayang, tenang aja. Pasti setia. Tapi Neng juga di sini jangan nakal ya. Soalnya di sini banyak pemuda-pemuda yang carunihin lah, kosi pulau. Awas we. Enggak tuh Neng mah pasti setia. Emang mau berapa lama di sana? Ya nggak tahu Neng. Ya bisa sebulan, bisa 2 bulan di sana ya. Ya udah tuh ayo kita pulang udah sore. Ya udah yuk. Tiris teh jang, satu tiris. Sarua bujang, anu tiris ye, mata aing udud ge. Tuh. Berengeun nanya jang. Geus boga pabajikan nya. Aduh, enak kupan, kumaha. Ngalagedai. Ya Allah. Duh, jang ieu urang geus kolot ke kawin-kawin. Kabogoh teu boga. Mubah we si Joni. Manyun we meureun nya. Bisa ulah ngomongkeun awewe segala kawin-kawin ayeuna mah urang keur mengiti karir ya sing sukses heula sing boloho teh. Oh heueuh, geus atuh ayeuna mah cuang nyukseskeun heula karir. Ulah ting mikirkeun awewe. Berjuang, awewe mah kege nyampurkeun ieu jang urang sukses mah. Heueuh atuh jang ieu ayeuna mah cung buktikeun bahwa urang budak pemuda Cimamu teh berkarya lain begaya. Ayeuna mah cung buktikeun ka para haters ka wah loba pan urang teh ayeuna teh geus dikecam we ku haters teh. Kan membuktikan urang teh bisa manfaat ka batur bisa batak seuri lain sok loba omong we unggul hayu. Heeh bener jang, gara-gara aya wabi mah teh urang jadi aya kemajuan, urang dieu teh tadi narongkrong teh jadi aya kegiatan lah. Kegiatan positif. Nya pokona mah jadi ngaliwat aya, pokona mah tah dahareun segala ge ngeunah we jang. Bener jang. Ayeuna mah ayeuna mah cigat we urang ayeuna mah. Berjuang. Yes. Keun bae ayeuna nu ngarece mah. Penting dianggap, anggap angin lewat keun. Ge penting bisa ngabuktikeun. Ih, ini nyanyi jang saha euy? Heueuy ngeunaheun euy. Samperkeun ya, Pak. Ya, sama kesal. Lihat. Ini jang ada. Hampa hati terasa kau tinggalkanku meski ku tak rela
Salahkah diriku hingga saat ini? Ku masih mengharap kau tuh kembali. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, aye kenanglah aku sepanjang hidupmu. Cek mungkin suatu saat nanti. Ih, aing mana? Gering, siapa? Lagu pop gitu kalah di jogedan. Enak kumaha tuh ih. Oh, siapa? Aing geripu gitarna dengan gak sapa boleh ketika rijet. Silah nyanyi dilah. Oh yuk, mana joget. Yuk lagu nona sok lah kumaha gitaris urang mah. Asal dangdutkeun we. Mantap ya. Apa nama orang joget deui? Sok lah, mana yang lagu naon? Tanpa walas koe lunga biyen kae, ra ono masane aku siti wae, ngabati tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku, tersakiti sendiri di malam itu. Koe lunga pas aku sayang-sayange, kanthi pamit koe ngono wae. Aku ra ngerti salahku dan tampakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Aku tak terima nganti ikhlas legowo, sing tak arep kowe rapi sia-sia. Ben cukup mengaku korban janji manismu, hujan bedek dan dari saksiku. Apa satu sayang-sayangnya, tanpa pamit kowe ngado-ngado wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Aku tak terima kanthi ikhlas legowo, sing tak arep kowe dadi sia-sia. Dan cukup mengaku korban janji manismu, hujan meledek akan jadi saksiku. Hujan meledek kan jadi saksiku.
Kumaha urang ayeuna? Ngan awewe ya? Dengan awe ke mana tuh? Ka Cimonteng. Ieu, pan ada Cimonteng nya teh keur di beko tah. Sok baru nonton, sok loba cenah awewe teh ya cok itu ya. Ke Cimonteng ek di naon euy? Dinas eta apa, Jang? Yeuh, kapan eta teh dinas pariwisata, di dijieun tempat pariwisata. Itu yang aya penghasilan, cenah aya kemajuan urang Raja Desa teh. Iya, atuh berarti isukan orang boga tempat wisata tuh ya. Jok. Anjay. Ya. Ngomong-ngomong mana apa neng Rini teh? Neng Rini naon? Banyak teh apa lain mana neng Rini geuning. Nah, kenapa ipit urang girang? Karta opat. Oh, Neng Rini nu kabogona si Danto gewol. Heeh. Heeh, Jang. Anu aya code kening, mat dina matana. Nah, ieu pan aya mah keur eueuh keur nyaba ya budakna teh. Cenah cong deukeut we ku urang kudu anyap. Ah, nah heueuh, hayu atuh. Tuh, Jang. Jang, kemana teuing nya? Sorangan Jang. Subhanallah, sungguh indah ciptaanmu Tuhan. Layu ya Neng? Iya, A, lagi musim kemarau. Berarti sama seperti dirimu ya? Ya kali. Tuh kasihan amat dong Neng. Kalau begitu boleh dong menyeraminya biar hatimu gak gersang. Oh, makasih ya, A. Tapi Neng udah janji mau setia sama si AA. Nasib. Oh iya Neng, tadi A lihat pacarmu pulang naik ojek. Ah, yang bener, A. Di mana? Iya bener Neng, tadi A lihat di rumahnya turun dari ojek. Oh iya tuh, A. Makasih. Nanti saya ke sana. Pulang menegang ngasih kabar sama Neng. Maaf Neng, aku nggak ngasih tahu. Lagian aku mana selama setahun gak ngontek Neng. Gimana ya? Maaf, sibuk. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Neng sehat. Neng gimana sehat? Alhamdulillah, Neng juga sehat. Neng kesini kangen sama AA. Terus Neng mau nanyain janji AA yang dulu.
Kenapa kok kayak yang bingung? Ayah lagi ngapain di sini? Ini nih si Kelvin mau sama ayahnya katanya. Ya, ini siapa? Kok nggak diajak masuk? Jadi ini siapa? Jawab, ini siapa? Maaf Neng, sebenarnya udah menikah. Ini istri dan anak Tega, jahat sama Neng. Padahal Neng udah bertahun-tahun nungguin janji Kenapa ingkar janji? Ngehianatin Neng. Maaf Neng,